Zaman baheula ning baheula. Tapi henteu baheula-baheula teuing. Aya hiji karaja. Eta teh lain karajaan gede, tapi kaasup nagara anu lega wilayahna. Harita mah jelema teh henteu pagegelek teuing cara ayeuna. Kitu deui kawula eta nagara oge. Kawilang ancal-ancalan pisan. Kahirupan rahayatna rereana teh nyaeta jadi patani, babakuna rahayat nu cicing di pilemburan. Tapi kulantaran tanahna teh teu kaasup tanah nu subur, hasil tatani teh sok tara nyumponan pikeun hirupna aja. Geus jadi hiji ilahar dina usum pacaklik mah para patani teh sok balubar, bubar katawuran indit kajauh. Pangpang nama lalunta teh nyaeta kadaya, nyiar panambah pangupa jiwa. Atuh da di dayeuh mah sok aya wae gawe teh, naha buburuh najan ripuh jadi kuli pocok naktak munda. Ana musim patimbeyan nya sok ngadadak baralik karuli ti dayeuh teh ka salembureunna salembureun. Kacaturkeun aya hiji patani nyaeta kiwaruga katelahna. Kiwaruga teh lain patani jeugut, malah henteu cukup acan nya ari boga eta mah tanahna mah. Tapi tanahna ge da teu lega, boro-boro bisa nyumponan kulantaran eta geus jadi kebiasaan lamun geus anggeus ngagarap sawah atawa kebon, sok bubuara bae kadaya nyiar pagawean pikeun nambah-nambah panghasil. Kajaba ti boga tanah nu henteu lega teh, kiwaruga boga ari imah-imah bae mah. Eta imah teh henteu alus mah, malah leuwih merenah nama lamun disebut saung. Sagede gondok teh nyaan pisan, kacidang ngarasa ripuhna. Kiwaruga teh ku kahirupanana sakapeung sok ngarasula, komo saenggeus boga pamajikan mah sok mindeng ngarasulana teh. Dumeh ngarasa dug digawe ti netek, tapi henteu dae keneh nyumponan sagala rupa pangabutuh. Mun boga anak lalaki mah meureun moal kieu-kieu teu. Ceuk hatena kiwaruga kumandeuan. Ari karesepna kiwaruga teh nyaeta kana nyoo hayam. Manehna sok makalangan ngaduai hayam, tanajan eta ge sok dielingan ku pamajikanna. Tapi manan ngadenge malah kanyentak sok nepi ka ceurik-ceurik ambu waruga mah lamun disentak ku salakina. Tapi ambu waruga teh teu bisa majar kumaha, da rumasa pangawakan awewe. Hayam ingon-ingon nurea, malah jagona oge loba, tapi numpang dipika asih jeung dipika nyaah mah ngan hiji, nyaeta hayam jago jangkung gede, galak jeung tara eleh. Eta hayam teh dingaranan si jelug, kandangna oge tohaga pisan. Si jelug mah ana diparaban teh tara kuhuut hungkul, tapi sok dibere daging jeung lauk sagala rupa. Nya-nyaahna teh kiwaruga mah ka si jelug, da sigana teh kajeun sorangan henteu barang dahar, asal si jelug henteu kakurangannya. Dina hiji mangsa keur usum paceklik engkak-engkakan,
Ki Waruga nyarita ka pamajikana, manehna ayeuna mah di imah da geus eueuh pigaweun. Ari dahar kudu kulantaran kitu. Kakak rek cari pakasaban kadayeuh. Sugan jeung sugan we atuh ari di ditu mah moal ripuh-ripuh teuing. Atuh mun aya leuwihna meureun dikirimkeun ka dieu. Nya jang ngabanjal-ganjal wae weh keur manehna. Harita ambu Waruga nu keur bulan alaeun kulantaran eta waktu ngadenge omong salakina kitu teh kacida pisan ngarasana langsana. Ari ceuk kuring mah leuwih hade ulah nyaba ka mamana aka. Omongna ku kitu ku kieu ge mending ngariung we di imah. Ari manehna sok ngaco. Ngariung di imah mah apan batan zakieu meureun urang duaan teh moal barang dahar. Atuh da kuring teh keung mangkaning beuteung bereuyeng. Walon pamajikana nyaeta puguh ku kitu kulantaran kami ge ngarasa Ki Waruga nyeuneu datara tuman di papagahan atawa dicaram kahayang. Kami ge nyaho pamajikan keur bureuyeng geus rek ngajuru. Mangkaning liuk eueuh ragab taya jadi taya lian kudu usaha ieu. Kulantaran di dieu mah tingali atuh geus eueuh deui erongan. Nya kaula dek kelunta wae kadayeuh. Kumaha lamun kuring keur aka eueuh tuluy ngajuru? Ceuk ambu Waruga rada ngalengis kulantaran sedih ku sawangana. Daya oge kami mah moal bisa nulungan nu ngajuru, kami mah lain paraji. Ceuk Ki Waruga. Ambu Waruga cipanona rambai ngarasa sedih lain dikieun. Gas, mentong ceurik andeng. Ceuk Ki Waruga. Atuh da kuring mah nalangsa. Rek ngababarekeun tapi bapana eueuh mangkaning anak mimiti. Omongna dumarida. Cantang tuh. Boa kami engke teh kaburu balik. Manehna teh acan keneh brol. Meureun untung atuh kitu mah bakal katungkulan. Pamajikan ngajuru teh katungkulan. Ditambah-tambah aya bekal meureun. Tapi kumaha lamun brol samemeh aka balik. Meureun nya kuring teh nu gelis. Dasar beuki lewe. Meureun sarua bae jeung ayeuna. Nulungan ge kami mapan moal bisa mangkaning sagala eueuh. Harita ambu Waruga ceurik balilihan. Ieu minggeus mentong ceurik. Ceuk Ki Waruga. Anggur regepkeun. Papatah kami ieu nya. Lamun eta budak teh lalaki, maneh omat masing geten ngurus. Omat entong talobeh jeung gagabah sing sehat jeung gancang ngagedeanana cangkan bisa mantu-mantu kami. Tapi lamun eta budak teh awewe tong rea omong paehan bae. Dagingna kumaneh omat bikeun ka si jelug ameh tanagana rosa. Manakala kami balik meh si jelug teh tanagana gede. Kami resep dek ngabarekeunana. Karena naonan barina oge budak awewe. Paling nganambahan karipu da sungut nama kudu diparaban dan namahan ari pangabisa eueuh malah ngan leweh jeung leweh jiga indungna. Ngadenge omongan kitu ambu Waruga neuteub ka salakina jiga nu nalak-nalak hayang terang naha salakina teh eta teh nyarita teh nya atawa henteu. Nu diteuteub mencerong teu kireum-kireum tanda nyaritana kalawan nya. Regepkeun ulah nepi ka henteu dilakukeun. Ceuk Ki Waruga ngayakinkeun ka pamajikan. Lamun teu nurut awas ya. Ambu Waruga henteu bisa majar kumaha.
sanajan hatena ngarakaca inggis bisi anakna teh awewe tapi manehna unggul ari nyoara mah henteu da ngadak-ngadak aya nu melag dina ti koro ngahalangan sora nu dek bijil. Sanggeus ngadenge kasanggupan pamajikan ki waruga ngarasa senang tur bunga isukna poe keneh pisan manehna geus hudang tuluy mandi darek terus indit ka dayeuh teh. Sing iatna dipanyabaan Pak ceuk pamajikanna kakara oge sapoe salakina indit anu ku sial bae beuteung ambu waruga teh karasa cing hore si Jabang gugurin jalan siga nu hayang gewat-gewat kaluar atuh ambu waruga teh mereket-mereketkeun biwir bae bari hargungan naan ka nyeri. Kabeneran harita teh aya nini ngaliwat eta nini teh hirupna nyorangan di tengah leuweung luang liwung ari pagaweana sok nulungan nu ngajur istuning lungsur langsar pisan henteu lila ge brol si Jabang teh medal orokna teh sing horeng awewe teuing ku geulis cahayana ngebur hurung matak serab nu ningali war orok teh ceurik sorana meuni tarik pisan dengeranna ke eleuh nah geulis teuing orok teh mani cahayaan kieu nyai omong Nini Paraji. Nenyo yen anakna awewe ambu waruga lain bunga hatena malah ngarakaca nalang sada inget kana papatah salakina ngan segeruk bae manehna ceri. Nini Paraji nyangka nu matak ambu waruga cerik teh tan wade ngarasana langsa dumeh ngajuru henteu ditungkulan ku salakina. Kulantaran kitu manehna ngupahan geus ulah cerik atuh omongna leuleuy biasana awewe mah ngajuru najan aya oge salaki da moal bisa nulungan ieu mah si Inji geus lahir kalawan salamat lungsur langsar pisan kulantaran eta naha make dipake sedih ge oge tangtu bapana pan balik rebo nu rejeki tah geura ieu geura dengekeun si Inji cerigna meuni tarik pisan boa bakal celembeng geura ieu cara nini ieu mah. Tapi eta ambu waruga manan kaupahan mah ambu waruga teh kalah kabeuki tarik cerigna atuh da kasuat-suat bisa kumahaeun lamun salakina bali beuki rea Nini Paraji muji si Inji hatena kalah kabeuki ngarakaca cimatana beuki murubut. Nah naon marga lantaran nu matak nyai sigah nu sedih boga anak teh nyai. Tungtung namah Nini Paraji nanya ka ambu waruga. Ambu waruga nyang saya da sagala tanaga geus beak dipake ngajur. Ayeuna ngarasana langsa atuh mani meh-mehan henteu kaduga beunta-beunta acan ge geus teu kuat. Waktu ngadenge pananya Nini Par manehna maksa-maksakeun maneh pikeun beunta barangnya breh katingali rarai nu welas asik mawa-mawatnya kasasama patepung tinggal jeung sorot panon nu bangun dedeuh ambu waruga percaya yen ngan ka Nini Paraji manehna bisa namplokeun kasedih. Ambu waruga nangan-nangankeun maneh darida sarta bari eurih-eurihkeun balak nyaritakeun papatah salakina teh.
Kumaha kuring bisa maehan orok nu 8 bulan lilana dikakandung. Kalawan susah payah dikaluarkeun tina pawatengan kuring. Anak kuring nu cikal. Cek Ambu Waruga bari tuluy kabarebatkeun kajadian jeung papatah salakina nu pikeun maehan lamun biji budak awewe tuluy dagingna jeung getina dicacag dibikeun ka hayam. Ngadenge omongan Ambu Waruga, Nini Paraji teh kacida kaget. Sanajan pangalaman geus rea, tapi kakara ari ngadenge aya nu rek marabkeun anak cikalna ka hayam jago mah. Nya antega Ki Waruga. Nini, naon atuh? Naon nu ayeuna ku kuring kudu dilakukeun? Cek Ambu Waruga. Mustahil ari kudu maehan anak sorangan mah. Tapi kumaha nya kuring kudu nyarita ka salaki engke lamun manehna balik. Da meureun eta budak ku manehna sorangan bakal dipaehan. Bakal dicacag duh. Perilaku anak aing kudu diparaban. Kudu diparabkeun ka hayam. Segruk bae. Ambu Waruga teh ceurik sumegruk. Geus ulah bingung. Cek Nini Paraji ngusapan buuk Ambu Waruga bangun ku deudeu. Ayeuna mah mere teu mere si Injil teh rek dibawa wae ku Nini. Rek di ditu we diurus ku Nini. Nepi ka gede mah nya sangkan ulah jadi para bedog bapana. Ari gaji jeluk mah ku hidepikeun bae eta balina. Ari-arina piraku atuh hayam make jeung nyahoeun. Tapi kumaha nya kuring kudu nyarita lamun salaki kuring balik sarta nanyakeun orok Nini. Atuh eta mah gampang. Bejakeun bae yen nya orok teh kitu awewe. Kulantaran eta nurut ka papatah. Geus gancang-gancang wae. Eta si kitu si orok teh dicacag dagingna diparabkeun ka eta hayam. Plong bae. Ate Ambu Waruga teh ngemplong, kasedihna ilang musna, tapi Cimata lain saat kalah ka beuki murug. Ngan lamun tadi mah Cimata kasedih, ayeuna mah Cimata kasuka. Bari ngalalepar, Ambu Waruga nyekelan legeun Nini Paraji. Tuluy ngepelkeun, tuluy dikeupel ditetel-tetel kana beungeutna tanda nganuhunkeun. Nuhun Nini. Nuhun. Cenah pokna Nini Paraji ge henteu payah. Cimatana ngembang tuluy rambai mapai pipi anu geus mimiti meotan. Rada lila ti eta dua awewe teh pahneng-haneng. Isukna rebun-rebun keneh Nini Paraji geus indit balik ka imah nu di tengah leuweung. Waktu geus meunang umuh. Leumpangna rada bongko. Komo ta ari neueulkeun mah bungkusan nu diai semu deudeu. Dina aisana orok nu kakara ngajuru teh sarena menik tibra pisan. Kulantaran di bedong kulalamakan nu karandel henteu karasa tiris kada eta orok. Mangka tibra pucuk kalumpang teh sare dina aisan. Mangka tibra pucuk kalumpang. Nini Paraji ngaharewos ka si Inji nu ayeuna mah ku indungna geus dingaranan. Sing tibra sangkan emak henteu melangeunnya ditinggalkeun ku hidap. Waktu geus reup-reupan kakara nepi ka imahna di tengah leuweung. Gancang Nini Paraji bebenah tuluy masang lampu.
Ari orok teh disarekeun dina raranjangan leutik nini neangan madu tina wawadahan kabeneran rea keneh tuluy si pucuk kalumpang teh disusuan ku madu meni ngaleki da geus ngarasa lapar sanggeus seubeuh tuluy bae sare deui nini paraji nyahaeun pisan ka si pucuk kalumpang unggal poe si pucuk kalumpang ditimang bari dinyanyian ku hariri. Timang aing timang kunang timang aing timang kuning mangka tibra ari beurang ulah nyaring ari peuting timang aing timang kunang timang aing timang kuning anak ing pucuk kalumpang ulah cerik ulah rungsi. Kacaturkeun dina wanci isuk-isuk samemeh dimandian ku cai haneut kuku si pucuk kalumpang teh ditimbang deui bari dikakawihan keur bae geus dikawihan mah eta pucuk kalumpang teh tuluy dimandian kitu bae sapopoe si pucuk kalumpang ditimang-timang ditembangan dikawihan kadaharan oge henteu aya nu kurang bubuhan najan hirup nying celing di tengah leuweung nini paraji teh jelema narapeka madu susu me katut bungbuahan nu aramis teh tara paranah aya tawong kulantaran eta si pucuk kalumpang teh morontot pisan sehat jeung bongsor rea sare rea dahar gancang gede nyukakeun kanu ngurusna waktu geus mangkat beger si pucuk kalumpang beuki katingali bae kageulisanana tuluy dipapatahan rupa-rupa kapinteran ku nini paraji geusan pikeun pibakeleun hirup kumbuh imah-imah manehna mangsa jaga cak urang tunda heula lampah ieu si pucuk kalumpang sanes waktos urang teraskeun deui kana episode 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.